hidayah cahaya pituduh Allah, hidayah kesan akhlakul karimah. Hadirin sadaya baraya Sunda sadulur, mangga urang lajengkeun pintonan panuyun cara praktis diajar kacapi kawih dina part katilu atanapi jirangan katilu. Mangga urang sami-sami ngabandungan. Urip Sunda. Nembe kumaha ngamareasikeun petikan sintrek sareng toel dina melodik. Ayeuna orang ngamekarkeun atau pisan ngamekarkeun atau ningkatkeun deui katiasa sintrek sareng toel teh kanggo nepakeun kana lalaguan. Saya nepakeun atau siga panyawat wae atau orang nerapkeunana kana lalaguan anu aya nu populer. Contona mangga urang kumaha lagu populer Kartagan Pahlawan dimainkeun ku sintrek sareng toel di antawisna sapertos kauninga ayeuna.
Kurang nyobian kemprangan anu tadi diuningakeun diantawisna 10 5 10 genep 10 5 10 15 dua kali teras 12 7 12 8 12 7 12 17 dua kali kurang eusian ku kakawihan kawihna lagu Pahlawan Toha kurang cobian ti kawit kawat ka-10 getih suci nyiram bumi tulang seta mulang lemah babati sungkem pertiwi cikal bugang putra bangsa nyatana pahlawan Toha pahlawan Bandung Selatan patriot tidak kolot tugu diwangun ngajadi ciri tarate nu mangkat ligar di empang jadi ciri bukti gugurna pahlawan Toha purnama nukung silengit ayeuna nganjang kaburuan deui anu kungsi kapi ati jiwari urang ditepangkeun deui hariring nu kungsi nyanding ayeuna datang haluang deui hayu patarema inu cacapkeun mengtung aya kasempetan ayeuna mangsan endah hayu urang Sukabumi caang bulan 14 narawangan hati bangga
pandai tanggap rangkulan karaos pageureut luhur pasir tepung geter perlombang asinu makan kabagjaan nuduaan hanjakal hanjakal teuing endah ngan ukur kalangkang harapan harapan diri sing nyanding jeung kanyataan janten kemprangan anu saderhana eta tos tiasa mirip tilu lagu kahiji lagu Pahlawan Toha kadua lagu Hariring nu fungsi nyanding atau nu katilu nembe lagu Kalangkang eta teh kanggo dasar kemprangan mah tos cekap kanggo ngalatih mirig lagu anu populer rupina sakitu wae heula kanggo samantawis ayeuna para wargi sadaya rupina mah ngawanohkeun kacapi tangtos kirang nyugemakeun kirang sae nu diwanohkeunana oge rupina mah hapunten ka para inohong para ahli dina widang kacapi kawi pami danget ieu simkuring heula anu kapapancenan kanggo salajengna mangga teraskeun ngawanohkeun kacapi ieu supados tiasa dipikaresep ku barudak ngora kituna tangtos lah nu saena mah aya di Bapak Ibu saderek atau kamurang kalih urang wanohkeun teras ieu waditra kacapi teh kalayan ngaraos anu diajar teh teu sasah teu ngaraos bingung pami kumaha diajar kacapi insyaallah pami sasarengan rereongan urang silih simbeuh katiasa mugi-mugi enggal-enggal ieu pangajaran kacapi teh sumebar sa Jawa Barat duikeun ka sa Indonesia. Hatur nuhun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sadaya, rupina rengse pidangan pintonan cara praktis panuyun cara praktis diajar kacapi kawi ku Kang Dedi Suryana Patah Esen. Mudah-mudahan pintonan ieu tiasa ngamotivasi dulur-dulur masyarakat sadaya adi-adi simkuring siswa-siswi pelajar kanggo tiasa diajar kacapi kawi lajeng ke tiasa dipraktekeun di masyarakat oge kanggo tiasa kanggo hiburan atanapi urang sami-sami ngalestarikeun budaya seni tradisi karuhun Sunda. Hatur sewu nuhun dulur-dulur sadaya, like, subscribe, and comment di antos kanggo kamekaran ieu channel YNH Channel Production. Hatur sewu nuhun. Hurip Sunda. Hidayah cahaya pituduh Allah, hidayah kesan